2. Lagi-lagi Pak Haji kena prank. Bang Haji, Cerek ngelongok si kuya. emang ngering gitu. Ayo atuh, lo urang longok. Ayo siap ngelongok. Ayo dah, yuk. Betul. Emang ngering naon sih kuyan? Kamari mah muriang cenah. Ngan duka eta muriang duka bener dukan tuh. Aduh, bener ya kembang teh. Misalnya gara kieu. Halus berarti pengaji tandanya boleh. Halus kieu ya si kembang. Goblok teh si Haji. Ayo. Apa gering kumaha ya? Dan kamarinya sok ngoren wae. Ya mah gitu dah. Pokoknya kamar itu menurut baik ya. Susah narona teh cenah. Coba. Ayo bae tolong tadi. Ayo mah. Ayo atuh. Hai sudah udah geus cager ya. Berarti masih kena kieu geuningan. Aduh, kumaha ieu ngarona? Haji, aduh hampura aing teh. Uriang. Dicager-cager ieu kamari gara-gara ngoret eta teh aduh. Duka kasih mah, duka kana urang. Aduh, aing di hampura Ji, moal ngarona heula. Aduh, ieu mah kudu jigana mah kudu diurut ieu teh. Heeh, Ji, Seueur teuing ngoret. teuing gitu ya. Geus diurut we heula ieu, lumayan ieu ge we. Aduh, hatur nuhun atuh Pak Tahan Haji. deh, Nuhun Ji. kudu Nuhun ngarona pisan. Ieu Ditarimakeun pisan ieu atuh. Nuhun si Kuntara geus cager. langkung. Kagawean deui si Haji. Menang rezeki. Aduh, aing beri meuli udut ngeunah. Cocok digawean. Nyaho aing teh sehat.